wabarakatuh. Abdi sareng sapara kanca ti kelompok 2 kelas 11 MIPA hiji. Bade midamel salah sahiji pancen basa Sunda ngeunaan sisindiran. anu judulna ngaraksa basa jeung budaya Sunda. Tepangkeun pun wasta Dina Febriani. Tepangkeun pun wasta Husni Najiah. Tepangkeun pun wasta Tanti Novianti. Tepangkeun pun wasta Sadiah Hifa. Wilujeng nyakseni. Meuli samping ning kabaya sekalian pelesiran. Dadak maklum kasadaya abdi bade sisindiran. Kalayar buah kalayar, lebet ka cabe mah henteu. Lumayan tambi lumayan, lebet ka sae mah henteu. Aya hurang dina batu sieun di dahar buaya, urang Sunda teh kitu ngomongkeun budaya. Kuring mah teu boga banda, sadayana dipasihkeun. Angklung teh ditetar Sunda, naha urang mohokeun. Jalan-jalan ka Gang Sunda, naha beut menina langsa. Kuring teh pituin Sunda, bakal ngamumule basa. Di Cina teh loba panda, panda sok ngahakan kangkung. Memulai budaya Sunda, bilih lapur kawas angklung. Di luhur aya bandera-bandera gambarna panda, nah kuring kudu erapan ieu teh basa Sunda. Ulin ka jalan Juanda sawaktos bulan puasa. Lamun ngaku urang Sunda ulah poho kana basa. Isuk-isuk mawa pacul, paso sore mawa panda. Ngaku-ngaku anak gaul, tapi mapohokeun basa Sunda. Sakitu wae sisindiran anu tiasa kapihatur. Hapunten bila aya kalepatan hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.